laki lalaki tuh dipakai dina HP profil WhatsApp barang aslina jika sirsa bener gitu. Nah lebih kangen sarua mang ulah dina HP dina profil gelis barang aslina jika gegetuk. Nah tinggal cao deh gitu. Ngan awas be ya nu make samping ulah sok mau motor fiction. Ulah ieu mah make samping teu make calana jero. Mawa motor fiction pas liwat ke harapan ibu-ibu cek ibu-ibu Kang herang anyar cenah. Bareng balik teh Kang herang anyar cenah. Orang herang di dusun lain motorna naon kanjut sia kacepet teh. Ayan be eceuk nya jeung ari ngasuh incu. Ulah ieu mangasuh incu dibawakeunana lagu ikan di dalam kolam. Atuh anakna barang gede ngusup. Bener bah? Ngan awas ya ibu-ibu punten ibu-ibu ya. Eta kana anak kana incu lamun ngasuh incu mun make lagu bahasa Arab ulah sok dirobah-robah. Betul apa tidak? Bener tah henteu? Ulah ieu mah kadang-kadang ngasuh anak coli wacalim dah. Dicoli anak urang dicoli-coli eta hade tante eta lagu kitu atuh teh hade tenang mah soli bae ulah mah pan kadang-kadang indung teh indungnya kana anakna teh anak ketoleh atuh lamun soleh ulah toleh betul apa tidak dicadel-cadel lamun soleh jelema hade lamun toleh tolol daripada anak toleh atuh menekan sakalian anak tolol bahasa Arab ulah sok dirobah-robah betul apa tidak ari eta mah bahasa luar daripada Arab atuh kajeun pan urang ku saking nyaah kana anak teh anak raja anak laja aja pancet tetanggana anak gendel sanajan bapakna tukang ojek ge pancet indungna anak laja mang hello kudungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pake urap diwadahan kana coet aya nu salam tengah jawab cirining jelemana koret aya nu koret aya nu mana jelemana kira-kira sakali deui cocok tah henteu akur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal islam dinan qayyimah wa bil qur'ani imamah wa hikmah wa ja'alal Indonesia daulatan mustaqillah wa fi undang-undang dasar Pancasila falsafah minas sabangi ilal miroke wilayah wapit Cibinong al-Qoryah wa Cianjuri Baldah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna
sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin wal mu'taqidina biqalbin salim walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil wa qala nabiyyu Muhammad innal islama bada'a goriban sayaudu goriban fatuba lil gurabai. Al hadis. Wa qolal paribahasa sing rajin-rajin nginum jajamu biar badan jadi sehat, sing rajin-rajin neangan ilmu supaya selamat dunia, anak kuda naik ke gunung, anak hayam turun ke sawah. Pamuda ulah bararingung, parawan ayeuna ceunah loba nu murah. Buah kopo, buah kopi, buah gedang disepanan. Ulah poho ka Gusti nu Maha Suci, mudah-mudahan urang kabehan dirahmatan, amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang disepanan. Ulah poho ka Kangjeng Nabi, mudah-mudahan urang kabehan disyafaatan, amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang disepanan. Ulah poho kana ngaji supaya urang tambah-tambah keimanan, amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang disepanan. Ibu-ibu tong poho kasalaki lumayan purah ngekepan. Pertama-tama anu paling utama yuk urang sadaya manjatkeun puja kalih puji sinareng syukur kadat Allah anu Maha Ghafur anu alhamdulillah kalayan ngalangkungan suluhi qadim jeung tanjiji hadisna. Urang sadaya peuting ayeuna diirodahkeun ku Allah, ditangtukeun ku Allah tiasa riung mungpulung dina ieu patempatan. Mudah-mudahan urang kabeh sing kaasupkeun jelema anu daek ibadah. Sholawat kali salamna mugi Allah pacarkeun ka junjunan urang sadaya, insan kamil, manusia super power, the best of the best, the one of the ranking in the world. Ngarti ibu? Ngarti ibu? Sarua doang pula. Akni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad. Tegakantun ka kulawargina miwah ka para sahabatna katut ka para tabiin atba tabiin tugdugi ka urang sadayana. Hadratal mukarramin para aizzail kiram wal fudola.
para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, para hujat, wabil khusus guru-guru urang sadaya yuk urang doakeun mugia guru urang kabehan sing diparanjangkeun yuswa ku Allah amin. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, wabil khusus ka Bapak Camat Kacamatan Cibinong, urang doakeun hadirin sadaya mudah-mudahan Bapak Camat sing dipanjangkeun umurna ku Allah. Segenap para panitia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, irmas-irmas anu alhamdulillah sadayana parantos hadir, araya sadayana araya, para jamaah bapak-bapak ibu-ibu para santri kum sadayana teu diwiji-wiji kehilap ka akhinal mahbub pengatur waktu pemindah acara anu sami ku jisim abdi sangat dipihormat. Bu awas atuh lamun kula ngageroanana bu jawabna kah. Sekali deui bu cocok ieu tarunduh encan lain besik tundum urang harees bae kabehan. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat sadaya, samemeh pula ngomongkeun kana naon anu aya di sajroning ati langkung ti payun nyuhunkeun hampura ka sadayana. Boh bilih bisi wa ima pasti yakin loba jasa omongan kaula anu teu akur teu marenah jeung patokan ulama-ulama nyuhunkeun hampura ka sadayana insya jeung deui bu hapunten ari sim abdi mah aslina orok Banten. Orok mana cenah mang? Orok ban. Aya paribasa mang urang Banten mah heuras beuheung heuras ti koro. Jadi lamun ngomong eta kasar bae teu nanaon. Teu nanaon. Akur tah henteu. Cocok tah henteu. Cocok kula ngomong kasar lantaran kula ge makhluk kasar. Ieu nu hadir kabeh makhluk kasar ta lain? Makhluk kasar, lamun nu hadir makhluk halus atau kuntilanak kabeh berarti. Geus kula mah yang ngomong blak-blakan blak nang karak blak nang kuban nek ieu bae teu nanaon. Teu nanaon. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat sadaya. Kitab suci urang adalah kitab Al-Qur'anul eta Al-Qur'an teh euceuk anu jumlah ayatna 6.660 ayat. Kuabeh geh para sadaya intisari maknana mah dikumpulkeun dina surat Al-Fatihah. Sakabeh makna anu aya dina surat Al-Fatihah hadirin eta kuabeh dikumpulkeun dina lapad Bismillahirrahmanirrahim. Sakabeh makna anu aya dina lapad bismillah eta kuabeh dikumpulkeun dina ba anu aya dina lapad bismillah. Ayeuna urang tatarucingan. Lamun ceuk urang dieu tatarucingan tah naon? Lamun ceuk orok Banten mah disebutna babadean. Araya mang santri araya. Araya mang santri araya. Ieu urang mang jadi santri untung tah henteu mang. Jadi santri untung tah henteu? Jawab nu kompak, untung tah henteu? Untung tah henteu? Santri mah hadirin panguntung-untungna alhamdulillah. Santri mah eueuh karuwed, eueuh kapusing. Tara mikiran beas mahal, tara mikiran bensin naik, bener mang? Nu penting wayah ngejo aya. Santri mabi nek nganjang teu boga minyak rambut make sampo ge jadi. Nganjang make sampo tereh deukeut ka imah bikang hujan ngagedur. Atuh huluna ngabudah lah cenah.
laju pancek di Kang Mang jojong wae ari keur geuseuh mah ulah wakang nganjang kukumaha ge Mang si Miftah kula cicing di pondok Mang eta urang di pondok dahareujeng dina daun dahareujeng dina nampan dahareujeng dina loyang leungeun nu kumaha bae aya bener Mang nu sagede cau muli aya nu sagede cau Ambon aya nu karak cenang bae leungeunna aya nu karak betus bae cenangna aya jadi masa kurang uyah mah saeutik ge ku cenang laju karasa bae eta bener Mang nu karak ngoplok bae kulitna aya disangka mah kulit bawang dihakan ku urang tapi urang cager bae alhamdulillah geus santri mah daharna bae ge ibadah lantaran gesan ngaji ngajina ibadah lil wasail hukmul maqasid beres dahar santri teu mikiran nampan sabodo ka mana-mana los lantaran mudak ngaji bisi katinggaleuan bener Mang beres ngaji jabaliatul insaniyah beteungna ngarawak hayang nyatu siuk beas asupkeun kana kastrol tejo asak nampan karak disiar barang pendak horeng aya tai kotokan disebor tai kotok leungit aya najisna asupkeun sangu kadinya gabrus bae cek dokter ih santri zoroh dahar dina nampan loba kumanan weh dokter nyanyahoanan kuman ge modar ku kejo panas mah bener Mang pan urang mah santri boga patokan la ta'diro kullu syai'in minal kainati bitabihi la lina fil jinsi sama sakali makhluk mah teu ngabogaan tapak gawe ku wawatek pribadina betul apa tidak ngandung harti cai moal bisa nyegerkeun kuda tiah cai nu nyegerkeun adalah Allah betul sangu moal bisa nyeubeukkeun kuda tiah sangu nu nyeubeukkeun adalah Allah bener kejo moal nyeubeukkeun kuda tiah kejo nu nyeubeukkeun adalah Allah golok moal bisa ngaraheutkeun kuda tiah golok nu ngaraheutkeun adalah Allah seuneu moal bisa nutungkeun kuda tiah seuneu nu nutungkeun adalah Allah eta cek pendapat golongan ahli sunnah wal jamaah beda jeung pendapatna golongan Mu'tazilah betul apa tidak hello apakah kamu ngadenge ja kadang-kadang teh dokter kadang-kadang paehna setruk bener teu dokter kadang-kadang paehna jantungeun tapi coba deuleu nu edan eta nu edan teh teu make baju sataranjang can pernah kula neuleu nu edan asup angin bener Mang sugan aya nu edan ieu jeung nu edan itu siling kerokan cek nu edan ieu ka nu edan itu dia edannya dia ge edan sarua bae padahal hayo geura coba hadirin nu edan barang hakan mulung tina wadah runtah leres nginumna tina cai kocomberan bener ada cek Allah kudu cager mah cager bae geus urang jadi santri mudah-mudahan diberi ilmu anu manfaat ku Allah amin 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 hidup santri hidup santri hidup santri atuh hidup pampae dia terus kuat sampai jam 12 kuat sampai jam 1 kuat sampai jam 2 berarti nu hadir kabeh ge ahli ngabohong ulah sohoreun ayeuna urang tatarucingan ya Mang naon sababna eta ebba dina bismillah titikna 1 ulah culak celek nopi aya nopi aya itu mumun mimin aya mimin aya di mana jelemana oh udah lain bangsa urang balikan deui naon sababna eta ba dina bismillah titikna 1 lamun 2 mah itu jawaban tidak ilmiah teu beda doang kieu kunaon hulu sia botak dicukur bejakeun bejakeun taulah
marah tamual, ambek tamual, ambekan tamual, paeh dia tambakan. Eta ebak dina bismillah titikna hiji para sadaya. Menurut ulama ahli isyarat, isyaratun ila kalimati tauhid, isyarah kana kalimah la ilaha illallah. Bareng la ilaha illallah. Bareng la ilaha illallah. Jadi ku santri mah para sadaya dina abakna bae ge kanyahoan bikana makana biyakunu mayakunu bikana makana menang aing cek Allah ieu perkara terjadi biyakunu mayakunu menang aing cek Allah ieu perkara bakal terjadi. Padahal hadirin ngomongkeun bakal ka Gusti Allah eta teh teu meunang. Kunaon sababna? Lantaran Allah disepikeun tina makulat mata para hadirin sadaya. Ngancet patokan wa kullu syai'in istahala alaihi ta'ala bi'tibari mabda'ihi yajuzu itlaquhu bi'tibari goyatihi. RT ngahuleng teu ngartieun. Betul apa tidak? Bener tante? La ilaha illallah. Aya Pak RT aya. Aya Pak RT aya. Nu mana jelemana? Eta RT mang presiden pangtungtungna, betul apa tidak? Gaji tepati gede diomongkeun pangsongkolna. Padahal eta RT loba kapakena, betul apa tidak? Geus eta RT jelema gagah, hidup RT. Hidup RT. Geus bisik aleman. La ilaha illallah. La ilaha illallah la nafi'a illallah. La ilaha illallah la darra illallah. La ilaha illallah la mudilla illallah. La ilaha illallah la mu'izza illallah. La ilaha illallah la mu'tiya illallah. La ilaha illallah ae la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Teu aya pangeran anu hak wajib disembah angin wungkul Gusti, angin wungkul Gusti. Belah dia sieun tante ka Allah. Ibu-ibu sieun ka Allah sieun. Ari kasalaki henteu pamajikan saha eta? Coba sakali deui. Bu ibu, bu sieun ka Allah sieun. Kasalaki henteu. Oh teu boga. Atuh munasabah teu sieun dia. Ayeuna rek nanya ka ibu-ibu ya. Jeung poek amat teu kadeuleu ieu. Eta nu sok dangdan mang lalaki teh bikang mang. Bikang teh lalaki. Oh bener mang di lembur kula ge teh sok dangdan bikang. Bikang mah nek kondangan dangdan ka pangajian nek ka pasar ngomongkeun batur eta bikang eta. Bener teh? Ayeuna eta ibu-ibu dangdan geusan salaki teh geusan kondangan. Geusan ondang eta awewe mang, awewe eta lamun nek kondangan mau mandina bae ge amprekan. Geus badan ngara sabun letoy 3 teah abis. Bedakna macem-macem Wardah, Mirabella, Fon, Viva, make hames teh Viva. Pan ari pe huruf naon eta? Huruf hames, bener teh Bang Santri? Pan huruf hames aya 3, hiji tapaeh, 2 tapaeh, 3 fa. Fa mah pandek paeh, nek hirup tiupkeun bae. Manuk fiit dina fater. Di kata fel, kata fak, faeh. Naon cenah? Fon, Viva. Eta dipake na bae ge Masya Allah geus teu make leungeun, make naon? Make koas. Jiga tukang martabak. Lamun arek kondang, tapi mun balik kondangan
mun hayang kiih teu masini salaki hareupeun lawang sedangkan pan mang hello kiih bikang mah teu sarua jeung kiih lalaki kiih bikang parawan kiih sorakna seprit nu boga anak atuh lain deui Coca-Cola nini lain deui wios eta bikang mah lamun geus sayang kiih teu masini salaki hareupeun lawang dileng kabeh hulukna kang punten kecewer kiih jekupan itu cek salakina atuh sia kieu mah kieu bae bari hitut sagala cek pamajikanana atuh kang biasana oge ari hujan mah jeung guludugna barang mantas kieu rek nyisang nyar panyiuk eueuh amana ieu panyiuk eueuh horeng hanapeun motor doyok pek wadah bensin beneran cenah geus aya cayan horeng bensin atuh dipake nyisang ngabaplak barang penting-penting mati lampu kasalakina kang coba ngejem gas nek di oboran ku atul amat cenah atuh barang di oboran ngajeblupan bu sieun ka Allah sieun bapak-bapak sieun ka Allah sieun ka Allah sieun ari Allah teh saha Allah itu adalah alladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma cek santri lapan alladzi kalimah isi mausul setiap isi mausul ngabutuhkeun kana silah wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamiri laikin mustamila silahna isi mausul lapan alladzi adalah lapan khalaqa al mausul ma'asilatih bi quwwatil mustaqanahu qala ay al khaliqu cek santri lapan khaliq kalimah isim fa'il ismun dalun ala datin mubhamatin qoma biha hadasun muayyanun jadi Allah teh dat yang telah menciptakan 7 lapis langit anu nyieun 7 lapis bumi anu nyieun perkara diantarana langit jeung bumi eta kabeh menang nyieun Allah bu langit tinggi menjulang menang nyieun saha di langit sok aya bentang tah henteu eta bentang indah tah henteu indah tah henteu ku saking indah-indahna eta bentang sehingga sok dipake ibarat ku pamuda aya ketika sedang dilanda asmara galau hatinya biar rayu kekasihnya duhai kasih wajahmu indah seperti bintang padahal jarawata segede kacapi aipu cinta mah eleh bae bener mang love is blind cinta itu buta maka sok aya paribasa kieu lain lagu teh kumaha lagu teh hitamnya arang tak sehitam rambutmu benar begitu ya kuningnya emas tak sekuning gigimu terboboh ya mah langit teh meunang nyieun di langit kahiji para sadaya Allah nyiptakeun bulan di langit kedua Allah nyiptakeun planet Merkurius atawa cek ulama ahli falakiyah dingaranan Atorib di langit katilu Allah nyiptakeun planet Venus atawa Zahra di langit kaopat Allah nyiptakeun planet matahari atawa Syams di langit kalima Allah nyiptakeun planet Mars atawa Marikh di langit kagenep Allah nyiptakeun planet Jupiter atau Mustari di langit katujuh Allah nyiptakeun planet Saturnus atau Zahlun pokona mah dimulai bulan datang ka Saturnus eta kabeh kengeng damel bumi terhampar luas menang nyieun saha ieu urang menang nyieun saha iya urang teh hadirin syukur ka Allah dijadikan makhluk anu excellent dijadikan makhluk anu sampurna dijadikan makhluk anu gagah alhamdulillah kula nek nanya kanu hadir kabehan jawab dengan sejujur-jujurnya jangan pernah ada dusta di antara kita anjay iya kula ngarana Miftahul Ulum doang ieu jelemana iya kula sakieu ku Asep tah henteu ulah culak cileuk
Wasep teh henteu. Wasep teh henteu. Alhamdulillah. Ngaran-ngaran lalaki kabeh ge wasep. Lalaki mah make kopiah pantes teh henteu. Lamun embe make kopiah atuh teu pantes. Sanajan make kopiahna sandepek atuh lalaki mah pantes bae. Lajupan ayeuna mah aya kopiah anu ciga langsung teh luhur. Atuh pantes bae dipake, betul apa tidak? Ibu-ibu awewe sadayana garelis teh henteu. Ieu bikang kabeh ge geulis. Buukna ngagaling muntang tarang lancah mantrangan halis ngajeler paeh so caki-caki-caan. Pipi kubung-kubungan bibir belah kadaton gadok nok sapotong. Beheung ngabeheung kendi bujur ngabiola bitisna jantung sajaksi. Ditilik digigir lenggik ditetep diharap siap disawang di tukang lenjang gurih-gurih. Tukang tahu bulat. Awewe garelis teh henteu. Make tiung pantes teh henteu. Pantes. Betul apa tidak? Ngan ayeuna mang tiung macam-macam. Aya tiung tsunami, aya. Aya tiung anu dibeulitkeun kana beuheung. Tiung ini ke kos Herawati. Aya tiung anu langsung ngahiji jeung baju, aya. Tiung langsung ngahiji jeung baju dipake ku nini. Pas kabeneran nini teh make kutang. Pas kadeuleu ku pamuda, cek pamuda, nini leungeunna opat. Orek mah susu dua ngagable. Syukur urang ka Allah dijadikeun manu. Syukur urang ka Allah dijadikeun jelema. Sanggeusna urang ku Allah dijadikeun jelema, ditendeur ku Allah di negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Negara anu subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Alhamdulillah. Berasaskan Pancasila. Siapa itu pencetus Pancasila? Di antara anak pencetus Pancasila adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Bapak Kolota Gusdur hadirin. Ketika Pancasila dijadikan asas geus negara Republik Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari teu sagawaya. Hello? Teu sakama-kama puasa heula mang. Dina sajroning puasa 3 poe maca Quran tamat. Pentingna salat sunah 2 rakaat. Beres maca Fatihah nu dibaca rakaat awal surat Tobat. Sabaraha kali? 41 kali. Dina Al-Fatihah pas iya kana budu wa iya kana stain dibaca 350.000 kali. Rakaat kedua ba'da Fatihah nu dibaca surat Al-Kahfi sabaraha kali? 41 kali. Gagah henteu? Kira-kira di Cibinong aya nu kitu aya? Aya Allah. Hesek para hadirin. Eta Pancasila dijadikan asas dasar undang-undang Republik Negara Indonesia. Kabeh ge menang nyokot tina Al-Qur'an. Ayo coba bareng ya. Bareng. Pancasila. No kenceng. Nitah deui. Balik deui. Pancasila. 1. Teruskeun. Polongpong. Naon cenah nu kahiji naon? Ketuhanan. Deuleu dina Al-Qur'an para sadaya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu 2. Naon nu kadua naon? Kemanusiaan yang adil. Deuleu dina Al-Qur'an para sadaya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. 3. Persatuan. Deuleu dina Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Opat. Rakyatan yang dipimpin oleh Naon cenah ka opat naon? Kerakyatan. Dulu dina Al-Quran surat Asy-Syura wa amruhum syura bainahum. 5 naon? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu dina Al-Quran para sadaya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kala dipoto heula. Deui mang, bebas mang. Kan gue mah kudu gitu. Bener teh? Terus syukur orang ku Allah cicing di negara Republik Indonesia. Ayeuna urang para sadaya memperingati kemerdekaan saha? Kemerdekaan seluruh Republik Indonesia. Ku cara kumaha ieu urang memperingati kemerdekaan? Ku cara daek syukur ka Gusti. Hello. Iya urang dia percaya tante aya Allah. Percaya tante. Kudu percaya. Ulah ciga tukang cukur. Tukang naon cenah? Tukang naon cenah? Cek tukang cukur teh ngomong kanu dicukur. Ieu ngomongna tukang cukur. Aing mah tuh bahasa Banten tah. Aing mah teu percaya kana aya ada Allah. Da lamun teh Allah aya, ieu jelema moal aya nu balangsa. Lamun teh Allah aya, ieu jelema moal aya nu cilaka. Cek saha eta? Cek tukang cukur. Eta nu dicukur ketika beres leumpang. Teu lila datang deui ka dinya mawa baturna anu gondrong. Cek nu dicukur bieu ngomong ka tukang cukur. Heh tukang cukur, tengekeun ku dia. Aing ge teu percaya lamun aya tukang cukur. Da lamun teh tukang cukur aya atuh moal aya nu gondrong. Cek saha eta? Cek anu dicukur. Eta tukang cukur dikitukeun marah. Sedangkan tukang cukurna jawara pilih tanding ka celuk ka aun-aun ka koncara ka janatria urang kawat tulang besi bulu kelekna gobel. Bulu kancuta pecut. Bulu bintisna keris. Jawara uga apes bae. Ngomong dia tak anu dicukur tadi teh meureun bae si eta mah anu mantak gondrong lantaran teu daek deukeut kana aing. Cek tukang cukur. Eta nu dicukur tadi balik ngomong kieu. Heh tukang cukur, dengekeun ku sia. Anu mantak eta jelema loba nu cilaka. Anu mantak eta jelema loba nu sangsara lantaran jelema teu daek deukeut ka Gusti Allah. Teu daek deukeut ka Gusti Allah. Understand? Kaharti. Bahasa Inggris bisa henteu? Bisa henteu? Teu bisa ge teh moal mantak doraka ieu. Bener Mang? Bener. Bahasa Inggris mah gampang, nu hese ge ngaji. Nu hese ge ngaji. Bahasa Inggris mah gampang. Bahasa Inggris na kenteng tereh raga naon? Denewel. Eta bahasa Inggris eta. Good morning, selamat pagi. Good night, selamat malam. Good jubar, selamat ngojay. Bahasa Inggris ya. Nu hese ge ngat. Betul apa tidak? Maka para hadirin sadaya, urang teh syukur ka Allah yen bahwa negara Republik Indonesia merdeka. Carana urang syukur ka Allah ya. Area Pamuda Araya. Alhamdulillah. Ulama percaya Cianjur mah daerah santri, betul apa tidak? Pamuda di Cibinong mah ulah diomongkeun, ulah ditanya urusan ngaji mah. Bener Mang? Osok ngaraja osok. Alhamdulillah. Hei Pamuda, subhanul yaum rijalul qad, biyung as tomorrow in bladder. Pemuda masa sekarang pemimpin masa yang akan datang, pemimpin masa yang akan datang lamun di usian kuel, maka wajar dan munasabah Presiden RI Soekarno berkomentar, berikan aku 10 pemuda akan aku goncangkan dunia.
maju mundurna lembur urang ada di tangan kita sebagai generasi ulah ieu mah kadang-kadang pamuda wayah magrib lain salat magrib kalah ngagitar aya gitu aya apa salahku atau naon salah dia coba wayah magrib batur mah salat sia bakalah ngagitar bener mang makana kudu daek ngad bu ibu gaduh anak gaduh putra gaduh eta ibu boga anak mending loba mending saeutik cicing mending loba mending saeutik anak mah mending loba ulah kagok 30 bener mang sabaraha cenah boga anak 30 mantep HS diharap 10 di tengah 10 di tukang eta nu maling baluaneun asup begitu diintip ku nu maling nu dicokot ja anak malulu cenah ieu daripada anak dua edan kabeh ngan eta ibu kanu jadi anak lebar kanu gede lebar kanu leutik hah sarua atuh lo sama anak ibu ieu biasa na sok lebar kanu gede ka kanu leutik leutik contoh geulaanan ya idahul amri bitamsil anak ibu nu gede tatekan kana tangkal jambu kapendak ku indungna cek indungna jang turun sia mah tatekan bae kana anak anu gede tapi coba lamun kana anak nu leutik tatekan kana tangkal jambu kumaha cek indungna ujang turun ai ujang meuneu teu tiasa dicaret ngan keukeuh bu nu gede nu leutik anak urang titipan ti Gusti pagahan supaya ngerti kana ilmu agama betul apa tidak apalagi di zaman ayeuna hadirin pergaulan merajalela masya Allah pan urang mah urang Islam mantap ke anak urang pertama aranan pungaran Islami saha ngaranna Abdullah gaganteng sanajan sirahna jemdoa saha ngaranna Asep Jibril halus henteu ulah ieu mangaranan anak asal bae boga anak lalaki begitu borosot di ngaranan Epredi atuh mulintir bae coba batu baterai ieu bener boga anak awewe ku saking ngefan kana artis nu jangkung gede di ngaranan Luna coba eta si Luna lamun dibere nasib ku Allah jadi guru asal datang ke sekolahan cek muridna selamat pagi Bu Luna selamat pagi Bu Luna kabeneran si Luna rada hidung cek muridna hei Bu Luna hidung halus henteu eta halus henteu aranan anak urang pungaran Islami apa sebab lantaran engke jaga urang di poe kiamah bakal diceluk ku Allah digeruan ku Allah ngaran urang bapak kolot buyut bao canggah wareng kerepek udeg siur babad galang babadotan bisa henteu pagahan anak urang bu supaya ngerti kana ilmu agama apalagi di zaman ayeuna pergaulan merajalela anak urang bu ayeuna sudah terkontaminasi oleh dunia maya betul apa tidak isuk ngome HP dohor ngome sore ngome HP peuting ngome bahkan aki nage ogah eleh tos salat maghrib lain ngaji yasin lain ngaji waqiah lain ngaji tabarok kalah nguriling we mawa HP begitu ditanya ku incuna aki rek ka mana ngahotspot iya ayeuna ieu zamanna zaman HP bahkan aya urang Cibinong awewe boga akun Facebook sah ngaranna inces yang tersakiti horeng ngaranna Marodia iya ayeuna ieu bener teu zamanna zaman HP bahkan pan kadang-kadang budak ayeuna mah ibu akhlakna geus beda begitu ditanya teh ya ceng ari jalan ka anu ka mana eta cek anak ibu kamu nanya ih kelompong kamu bertanya-tanya cuy pan jelema beugeuh eta nu kitu ngaran leres pan ayeuna mah beda jeung kapungkur
betul apa tidak? Ayeuna nama beda jeung baheul. Baheula mah ece HP kercan aya pan urang teh pada batur iimahan ulin-ulinan handapeun imah panggung bari ngomean taneuh garing dikumpulkeun eta si taneuh teh ibu geus kumpul dicocok make sikut dikiihan dicolok jadi kue memangkokan baheula kitu eta baheul ayeuna nu kitu aya keneh teh aya beres pan urang iimahan ulin-ulinan lempang ka pipir aya tangkal kopi enjot-enjotan cek urang teh pan bari enjot-enjotan aya tangkal kopi bang bang kalimago bang bang bangkong sawah wahai tukang guru sakola saban poe jarum paranti putri nugare lisung kadua luhur kapal udara sarua bae berarti urang dia jeung urang Banten saguru saelmu ya mata kecicing ulah ngaganggu ya ulah keur usaha ya bener mah atuh ngaji kieu ieu mah ka mana-mana los nu penting mah cair bae betul apa tidak bener teh eta baheul teu puguh-puguh aya kapal liwat pancek urang teh nu dihandap ngomong kieu kapal menta duit 1.500 eta panu dihandap kapal di luhur minta duit pancek santri meta teh tamani ngarep-ngarep perkara anu teu pantes teu parigal pibuktieunaana percis ciga si Udin aya Udin aya di mana jelemana si Udin ngarep-ngarep awewe susuganaan kabogoh aing datang horeng mikangna gitu boga eta nu kitu ngaranna taman eta baheul tapi pan ayeuna mah tos mulai teu aya leres kitu leres kapungkur mang baheula baheul eta pan rek ngaji make patromak leres ya make naon cenah patromak eta pan urang ngaji dina patromak ngaca eta nu kasep ge ngaca dina patromak mah jendol huluna eta baheula kitu eta laju pendek ngaji teh ngaji panti imah dacan aya nu kieu ieu ya naon nu ngaranna ya naon cenah ngaranna atuh aing ngina hoca lampu eta pendek ngaji teh bawa ieu obor oncor make minyak tanah pan urang ngaji ka imah ajengan para sadaya ngaji ka imah kiai make peci babakolotna peci akina mata katutupan jeli katutupan lehona ngaraca buatan hordeng imah kiai beak pakai ngusupan leho ban datang ke imah kiai datang ke imah ajengan datang ke imah ustad atuh candi pagahan abajadun hawajun atau yakula munun saapasun korosun tasahotun dodogun hamlun abdatun saurun maewah jauja juniba sirtonun julida atuh can di pagahan naon atuh alif jaber a ya jaber ya aya jim lam jaber jal mim jaber ma jalma dal jer di pi ya jer pi re jer pir di pipir baca ceng aya jalma di pipir tuh cek bangsa teh naon eta baheul beres ngaji di pagahan ku ajenganana naon parukunan pangheulana doanya tuh Allahumma barik fima rozak wakina ada beres ngaji penting teuing oncor minyak tanahna beak mangkani ngaliwatan tangkal kayu gede aya kuntilanak jeung sieunan atuh ngaranna ge budak leutik hijib can boga ilmu ieu can boga ilmu itu can boga nu bisa doanya tuh wungkul begitu kuntilanak kaheureyan cek eta budak Allahumma barik lana fi marozaqtana wa qina adzabannar eta kuntilanak lumpat cek kuntilanak karak ieu aing ngingsinan kalah aing nu nertihakan eta baheul tapi ayeuna abah
anak kurang karena ngaji tempat tidak betul apa tidak? Betul. Di ayat pengajian ayah. Jawab nu kompak. Di ayat pengajian ayah. Ayah Allah. Loba nu ngaji loba nu henteu. Eta ge nu ngaji sesa juri. Nu teu ngaji ka mana? Di kekepan. Di kekepan. Juri. Pan urang mah jelema kieu ieu. Babari kagoda ku tangkurak iblis. Tangkurak naon cenah? Tangkurak naon cenah? Iya nu hadir di dieu ayana iblis percaya tah henteu? Percaya tah henteu? Percaya tah henteu? Laju kira-kira ya urang Cibinong ayana iblis untung tah henteu? Pan ngirung. Jawab nu kompak ayana iblis untung tah henteu? Untung. Naon kauntunganana? Geus nambah nilai ibadah urang ka Allah ku peda aya lawan urang. Saha lawan urang? Tangkora iblis. Contoh supaya kaharti ya. Pemain bola Argentina kaosna nomor 10 saha ngaranna? Messi. Eta Messi main bola sorangan wae. Nyepak bola ka gawang gol 20 asup. Gagah henteu Messi? Gagah henteu? Henteu. Apa sebab? Atau sorangan bae main bola eueuh lawan. Sekarang bagaimana kalau seandainya Argentina main bola jeung Portugal kalah 2-0, gagah Argentina gagah. Apa sebab? Ada lawan. Begitupun juga sama. Ku ayana tinggi nilai ibadah urang ka Allah, ku peda lawan urang. Siapa lawan kita? Tangkora? Iblis. Tangkora? Ngan eta iblis ngagoda ka jelema teu pandang bulu. Betul? Betul. Di kiai iblis aya teu aya? Di ustad iblis aya teu aya? Di pejabat, di aparat, di pedagang. Aya Allah padagang nu sok pinjem duit kana bank keliling. Aya Allah kula ngabejaan ulah sok pinjem duit kana bank keliling. Kasaha atuh anu aman? Kami toha. Kasaha cenah? Kasaha cenah? Mang hayang kawin hayang normal mantakna ulah cicing beci ke Magicom sekali-kali keluar ulah eleh ku tiang listrik di luar ngan awas bang ye sim kuring ngawartosan lamun nek neangan awewe ulah di jalan. Terkadang pan di jalan itu mematikan. Jeung deui neangan awewe mah ulah dina HP sebab dina HP itu ada kamera jahat. Bener teh? Betul apa tidak? Eta pan kadang-kadang teh lalaki dipake dina HP profil WhatsApp barang aslina jika sirsa. Bener gitu. Nah lebih kange sarua mang ulah dina HP dina profil gelis barang aslina siga gegetuk. Nah, tinggal cowok deh gitu. Mata awas bang ulah kadita ku awe di jalan. Si Miftah tadi nek di jalan tuh belah itu tuh aya awewe mawa motor beat. Motor naon cenah? Beat. Pan didinya tulisanna beat. Nya ngan awas bae nu make samping ulah sok mawa motor Pixen. Ulah ieu mah make samping teu make calana jero. Mawa motor Pixen. Pas liwat hareupeun ibu-ibu cek ibu-ibu Kang herang anyar cenah. Bareng balik deui Kang herang anyar cenah. Orang herang ge dusun lain motorna naon kanjut sia kacepet teh. Eta awewe mawa motor Fiat. Make kaosna lekton. Calanana pondok sakieu. Eta si Miftah nu kitu hi atuh hayang. Atuh sarua bae emang kula ge jelema normal lain jelema polong. Nyaho mamang jelema polong nyaho. Jelema boloon nyaho tante. Jelema boloon mah nginum es di tiupan. Eta boloon ngaran eta. Laju pan teh jelema boloon mah eta naik kareta embung diburi hayang dihareup wae. Begitu ditanya, "Kang, kunaon kakak naik kareta dihareup?" Beh tereh datang. Eta boloon ngaranna. Leres mang
Ya, ku si Miftah di bejaan lamun neangan awewe asli geulis jeung henteuna tingali awewe kahiji palebah hudang sare. Kadua palebah ngaheujeun ngising. Cicing ulah haus. Bener. Lamun eta awewe hudang HS geulis eta asli geulis eta. Betul apa tidak? Lamun eta awewe keur ngaheujeun ngising geulis eta asli geulis eta. Ayo bareng ya. Faulun mafailun faulun faulun mafailun faulun bahar naon bahar tawil jamilun jamilatun walau qomat ba'dan naum qabihun qabihatun walau zina kulal yaum rek geulis mah geulis wae sanajan tos gugah sare rek goreng mah goreng wae najan dipupuran unggal poe ngeunaheun tante piraku teu ngeunaheun kula geus ngabeten-beten hayang ngeunaheun lumayan be eceuk nya jeung ari ngasuh incu ulah ieu mangasuh incu dibawakeunana lagu ikan di dalam kolam atuh anakna barang gede ngusup bener bah ngan awas ya ibu-ibu punten ibu-ibu ya eta kana anak kana incu lamun ngasuh incu mun make lagu bahasa Arab ulah sok dirobah-robah betul apa tidak bener tante ulah ieu mah kadang-kadang ngasuh anak coli wacalim dah dicoli anak urang dicoli-coli eta hade tante eta lagu kitu atuh teh hade teh naon soli mah soli bae ulah mah pan kadang-kadang indung teh indungnya kana anakna teh anak ketoleh atuh lamun soleh ulah toleh betul apa tidak dicadel-cadel lamun soleh jelema hade lamun toleh tolol daripada anak toleh atuh meunang sakalian anak ketolol bahasa Arab ulah sok dirobah-robah betul apa tidak ari eta mah bahasa luar daripada Arab atuh kajeun pan urang ku saking nyaah kana anaknya anak raja anak laja aja pancek tetanggana anak gembel sanajan bapana tukang ojek ge pancek indungna anak laja mang hello kudungan naon sababna ibu lantaran pan urang teh hirup di alam dunia henteu sakebel nah teu nyaho isuk menjaga pageto urang kabeh bakal bakal maut bakal mah ibu-ibu bakal maut tante bapak-bapak bakal maut tante ngan pae eta teh ilmu ilahiyah allati la bi qudratina ai bi taqatil basariyah luar daripada kemampuan manusia betul apa tidak mantap teh pae mah ulah dijieun aneh ulah ieu mah urang Cibinong pae dijieun aneh ih eta si Saipudin ai kamari mah da masih kana ngobrol cenah jeung si Jupri ari ayeuna pae ulah aneh nu aneh ge kamari pae ayeuna ngojek eta nu aneh ge betul benar ngan pae mah eueuh nu nyaho boa-boa mah bapak-bapak ye balik ti dieu datang ka imah pae boa-boa mah ibu-ibu ye balik ti dieu datang ka imah pae boa-boa mah pula si Miftah balik ti dieu datang ka imah ngawadang bela diri mah wajib urangnya tapi urang kabeh yakin bakal eta urang maot ibu nalika dicabut nyawa ku malaikat Israil nyeri tante cek saha kula cek guru kula cek saha atuh cek guruna deui guruna cek saha cek guruna deui guruna cek saha cek
guruna, cek tabiin, cek sahabat, cek Rasulullah sallallahu alaihi. Eta urang teh dicabut nyawa nyeri. Nalika urang dipandian kuno mandian, roh urang gogorowokan. Cek roh urang teh Kang, mandian kula caina ulah panas-panas teuing. Caina ulah tiis-tiis teuing lantaran awak kula nyeri urut dicabut nyawa ku malaikat Israil. Nalika awak urang dikosokan kuno mandian para hadirin, eta roh urang teh gogorowokan. Cek roh urang Kang, ngosokan awak kula tong tarik-tarik teuing. Sebab awak kaula leeh urut dicabut nyawa ku malaikat Israil. Nek saha anu ngajikeun Quran lamun lain anak urang betul? Nek saha anu nahlilkeun lamun lain anak Jak kadang-kadang tatangga masuk di pilihan, lamun anu paehna beunghar, tahlilna wancang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi coba lamun nu maotna jelema teu boga, jelema masyarakat, eta tahlilna ge leuleus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun si Miftah nu paehna dicakar ku kula sakalian. Mantake kudu ngad ya Rabbi bil Mustafa balik mako waghfir lana ya wasi'al kamana jalan ka Jogja tuh ka palih wetan, kamana jalan ka surga tuh ka pangaosan ya Rabbi bil Mustafa balik mako waghfir lana ya wasi'al salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo ya Rabbi bil Mustafa balik mako waghfir lana ya wasi'al salawe mah 25 sate kodok dicolok-colok awewe zaman ayeuna make underrok ke pondok ya Rabbi bil balik mako waghfir lana ya wasi'al mencit meri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur ya Rabbi bil balik mako waghfir lana ya wasi'al boboko wadahna petot papais teu dibitingan kabogoh kuring no peot di ais kalah ngisingan ya Rabbi bil balik mako waghfir lana ya wasi'al hayangnya tu eueuh kejo beasna dipanggilingan boga minantu rada oplo mitoha ditampilingan ya Rabbi bil balik mako waghfir lana ya wasi'al kinin dina jubleg baju berem dipoekeun nini rada gebleg rek dibelem teu daekeun ya Rabbi bil balik mako waghfir lana ya wasi'al terus tabu sabaraha ya Abah 12 Mang jambara Mang sedang 12 aya jam sabaraha tabu sabaraha kan tabu 12 terus capek tah henteu kesel tah henteu saha nu capek atuh kula saha nu kesal kula ngaji mah ulah kabal-kabal nu penting singkat padat balik mawa ilmu anu manfaat karena berkat bahasa dasar banget besek meureun berkat kalau sok diomong-omong eta mah hukum adat betul apa tidak mantake doakeun ku kabehan si Miftah balik ti dieu datang ka imah mudah-mudahan sing mawa amal amplop teu butuh amplop kula mah nu penting
doa. Sokana duit bae. Pangaruh bae pan ari loba doa mah kadituna bakal loba dulur. Sok mana-mana. Betul apa tidak? Kaharti pulang ngomong kaharti. Alhamdulillah. Sedang cek pun guru kieu nyarios nabah. Mip lamun sia ceramah di hareupeun jelema loba, ku sia ditanya, kaharti tah henteu? Kaharti eureunnan. Janggeus kaharti ieu. Kaharti tah henteu? Pelet ngaranna. Cek pun guru kitu di nyarios nabah. Mip lamun sia ceramah hareupeun jelema loba, ku sia ditanya, kaharti tah henteu? Henteu eureunnan. Rek naon diteruskeun oge ngadon ngupeng kana hulu angen. Leres gitu leres. Tos ieu mah sakieu be mudah-mudahan aya manfaatna amin. Urang siling doakeun nya mudah-mudahan urang kabehan panjang umur. Amin. Nu garering sing calalageun. Amin. Ayeuna mah pan keur usum panyakit nya Abah nya. Lamun aya nu boga penyakit darah tinggi, aya di Cibeunang nu boga penyakit darah tinggi aya. Aya. Lamun nu boga penyakit darah tinggi ngelobakeun nginum minyak kaletik. Menang saminggu be insyaallah eta teh darahna turun. Sebab rek naik leureun gitu. Ieu ngadoa heula. Hah? Atuh sanes wae Kang. Hah? Waduh, borongan nih ngaranna. Ya ceramah ngadoa sagala. Ngadoa nu lojor tanu nu pondok ieu. Hah? Nu lojor tanu pondok. Ulah pernah nanya ka ibu-ibu, ibu nu panjang nu pondok. Aing mah nu panjang nu pondok ibu ti. Awas emang ya nya. Mengpeng jam 12 peuting ya nya ya. Rijalul ghaib tarurun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya qudratallah. Assalamualaikum ya hasbiyallah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. La hadratin nabina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Judi gawan tinani ya khairan nasirin wa ya mujibas sa'ilin. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatmainnu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumal laduni wa tukrimuna biha bisya'adati wal karamati ma dzurriyyatina wa tukthiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana wa adyafana. Angkal muqaddim wa angkal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya ilahal alamin ya mujibad da'wat istajib lana du'aana ya khairan nasirin wa ya khairar raziqin ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah bijahi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.